Pembukaan saya teh kalak kaseri. Pembukaan. Aduh, apa kabar ya non? Naon sih bahasa Sunda nah orang mendak jadi. Kieu lah menulis letter setik emang kudu gitu ya. Kumaha kabarna baraya? Nah, kumaha kabarna apa kabar? Baik, anjir. Lumayan dan nasianya. Namanya kudu pakai anjir atuh lah ngomong arek mulai geus pakai anjir. Oke. Di temana episode ayeuna urang ngabahas lamun di episode kamari kan urang ngabahasna tentang Urang sih geus siga rocker can. lamun rocker zaman mana sa? Lamun zaman berapa gitarolis. Anjir kolot pisan anjir. Emang dah emang kolot. Sia ngomong kayak kolot, ka emang ngajin aing. Otong zaman urang. Otong koil. Koil. Oke. Apal koil. Apa? Nu daya di motor kan? Ya. Dililit. Dililit. Pakai vape. Biasa pakai gitu vape di ayeuna. koil dililit, diletikan seletik, baterainya nu rada halus. Teu ngarti aya. Control we ini Tamiya. Di leuweung sih teh teh udah di kota. Nah, ngomong-ngomong di leuweungnya, berarti mana baheula di bareto di leuweung kan? Tadi ka kota teh pas kuliah. Oke, da urang. Cenah tuh tinggal cek seurang rada karunya saya teh teka ciri atuh. Mana kudu di panganeta tuh anjir. Tomar. Mana geus pendek deui nya geus pendek. hideung deui. Aing kate. Topina ulah kieu meh. Beungnya urang sekate-kate, orang kate. Sekate emang bahasa Betawi. Urang sekate-kate. Kieu lamun diajak lamun orang Sunda loba ting di Betawi teh kieu tah. Tah ieu lamun contoh orang Betawi loba ting di Sunda kieu. Jadi sekate-kate gitu loh. Nah, topik ayeuna urang ngabahas lamun kamari Topik hidayat. ngomongkeun keur zaman kuliah teh urang nganaon wae loba lah nu kabangoran urang-urangnya. Teu da urang mah teu bangor. Urang mah bager. Standar bangor urang kan beda jeung maneh. Bager. Cuma mana bager, cuma mah bangor. Anak baik-baik, gua mah anak baik-baik. Anak baik-baik. Gua si kieu lamun orang sudah diajar bahasa Indonesia. Naon bareng suarana? Oh. Asapam. Oh, mic-na kieu tah bab. Ngomong atuh. Oh, kieu tah bab. Geus perlu di-cut langsung lah. Ya mic-na lemes kieu anjing. Oh iya. Nah, lu Aku kudu make anjing sih. Itu make anjing Arek sabaraha? mulai geus Iya. anjing. Iya mic teh halus ya. Dinya lamun diusap-usapnya rada manjangan. Aing gitu. Ces gitu kan. Ai. Ieu Mic urang coba cek Ji. Bisa. Cok, ayeuna kieu eta gede badannya. Ieu mah rada leutik. Tapi bisa manjangan eta mah gede tuh bisa manjangan. Mending gede tuh bisa manjangan, mending nu rada pipi balik ke tema bisa. Lu nonton aya budak leutik. Oh bener. So, urang ayeuna ngomongkeun kahirupan sanggeus kuliah. Mane kuliah lulus tahun sabaraha? Tahun 2007. Ya, orang lulus 2007. Mane? 2008. Oh, sarua tuh jeung urangnya. 2008 lulus. Urangnya 2008 lah urang. Gawe. Geus gawe maneh mah 2008. Lulus di kantor di Jakarta pindah ke Surabaya. Urang lulus tahun 88 anjir beneran lo ya pisan anjir. Bisa nya urang 2008 lulus. Asup mana salapan. Asup 88. Lulus SMA kan aing lulus 88. Ngomongin kuliah. Lulus kuliah. Lulus kuliah tahun 2004. Mun teu salah mah. 5 tahun berarti mananya. 4 tahun atuh. 5 tuh. 4 setengah lah. Bodoh anjing berarti mana? Emang bodoh, matang apa setengah tahun. Nu paradinten mah 4 tahun lulus. 2002 lulus 2000. Sabayang ada. Lu bodoh deui. Tenan anak dosen. Genep tahun anjir. Tapi 7-nya. Tapi da urang mah rumasa basa keur kuliah teh mun ganjang-ganjang. Urang masuk Unpar ge hese. Munya keluar ganjang-ganjang. Nya urang ge sarua. Beunghar, mana orang beunghar. Asup Unpad hese anjir bab. Beunghar bab anjing. Memang beunghar urang mah, tapi teu duit kolot. Cehehe. Urang mah berhenti duit kolot di semester 3. Oh, halus berarti. Anak band aing. Lain, mana manajer band. Kan anak band. Oh iya. Gayana we unggul Grupis waduk band, grupis. Sok marane kenaon beres kuliah langsung digawe atau langsung? Mana heula tuh lulus di heula. Kan orang menjadi host anjir. Ya lulus di heula tuh. Lulus Cerita di- lulus di heula. Mah aing we aing menjadi host. Ya dua Lulus di hiji. heula. Aing zaman kuliah. Mana non Pim? Naon? Mana non? Naon? Sok lanjutkeun bab. Watir. Jangan tadi lanjutkeun mah lamun digini. Sok bab. Urang keur kuliah beres kuliah. Nya tuh beres kuliah mah Namanya beres kuliah. kur kuliah Oh, beres tuh. kuliah. Urang beres kuliah, urang ngetisan.
beres kuliah teh beres pisan wisuda. Nya, terus Indung orang ngomong kieu. Sok atunya langsung we geura nikah. Hari mama ceuk teh. ini kok. Kita langsung urang mah langsung nikah. Bisa Teuing. gitu. Teuing urang ge. Nikah Urang teu. Bung. Bung. Langsung kumaha. Soalna Jadi urang di hayang lulus kuliah tahun 2004. Opat. 2005 nya. Nya 2005 meureun genep tahun kuliah. 2004. Oh 2004 bener. Terus Urang lulus teh tapi ka kerja 2004. sabra lila. 2004, bahasa itu kan orang keur ngurus, orang boga ieu leutik-leutikan lah, nguruskeun ieu leutik-leutikan, boga band. Urang keur nguruskeun rekaman lah. Aing teh Mana tegal. jadi tukang ieu. Biasa we tukang gali kabel. Oh, narik kabel. Tarik kabel biasa. Tarik kabel. Mana ningali naon sih di luhur eueuna naon, Bang? Eueuna naon, Eueuh. Mana teh ningali? Oh, Hari mana teh ningali? Tingalina ka kamera. Urang mah ningali di dinya aya bayangan Aya gambar, prompter aya dulu. gambaran, aya bayangan gambaran masa lalu aing baheula teh. Bukan teh aya prompter di luhur gitu. Aya prompter di luhur anjir. Kisina di luhur. Isina di luhur, prompterna di luhur. Masa lalu mana mah loba ting ningali ka handap. Lamun urang mah loba ningali ka luhur. Ya sayang enak cenah. Mun urang ka handap gitu. Kan lamun urang mah ngomong kieu, ya sayang enak lamun mana mah kan aja ka handap. Ai. Pengerti urang mah demi. Naon? Bukan sesuatu nu kudu dimengerti eta begitu mah. Diresap. Urang mah geus kitu urang lulus ditanya ku babe. Gawe nya kabener. Tapi mana ngaranna saha? Ngaranna Mundar Wiarso. Hah? Ngaranna Mundar Wiarso. Mondar Wiarso. Aya laguna. Bapak saya Mundar, Mundar Bapak saya. Kalau bukan Mundar, bukan Bapak saya. Iya bener. Ngomong babehnya genep bersaudara babe urang teh. Nupang kolotna awewe. Numpang kolotna pasti Ngaranna? urutan kahiji. Henteu, setengah. Setengah. Nya ngaranna Mundariwati. Anu kadua Mundar Jito. Kamari Kabeh Mundar. kabeh Ngaranna almarhum. Mundar. Kamari karek anjeunna beliau teh ieu profesor di UI. Profesor arkeolog hiji-hijina nu aya di Indonesia sigana. Sok ngagali itu gitu. Nya, bener ngagali tentang Fosil-fosil. fosil sejarah. Ngagali masa lalu tuh. Anu eta mah pagawean si Pinky. Matakna ninggalina ka handap ka galur. Menggali masa Terus lalu. ngaranna nu katilu teh Mundarman. Mundar Dadi. Mundar Dadi almarhum. Terus Mundaruto almarhum. Naruto. Mundaruto. Mundaruto berarti asal mula Naruto ti Tidak, Om manis sih nama. Wawa. Mbe jeung Si- kuda beda. Mundaruto. Babe urang Mundar. ngaranna Mundar Wiarso. Mundar Wiarso. Terakhir Nu terakhir ngagenep Mundar Priyatno. Nah, kabeh mundar nu ya. ieu kabeh nu Misalkan di grup nu mundar. Bener. Kabeh. Kabeh. Oke, nengok. Jadi nu Mundaruto Heeh. gawena di PU. Heeh. Nu Mundar Jito di UI, gitu kan. Anu Mundar Wiarso gawena di Perumtel. Heeh. Nu ayana dari Telkom. Ayeuna jadi Telkom. Kolot pisan Terus nu Mundar Perumtel, anjir. Priyatno di Jasa Marga. Jadi lamun ke lebaran bisa bicara dengan Pamundar yang mana? Makanya Nu di mana? mana zaman lain zaman sekolah atau zaman kuliah sok Make telepon, sebut-sebutan ngaran babeh teh. Nya. Ya kan? Nya. Nah, mun babeh veteran kurang diajak gitu kan ka imam urang gitu kan sare. Urang geus biasa digeran ngaran babeh kan. Dar. Udah gitu kan gitu. Dar. Lapar dar Om urang ngadangu teh. Kenapa mau makan apa? Enggak Om. Enggak tadi manggil saya kan. Hah? Enggak manggil Dito cenah. Nah, tadi katanya Dar kan nama saya Mundar juga cenah. Olah siap cenah. Jadi geus kitu geus kita gawe kebetulan. Kita gawe orang bung. Sabab lamun digawe ditanya ke babe. Heeh. Kunaon lamun mau gawe? Alasanna urang hayang jalan-jalan keliling Indonesia teu ngalorkeun duit tapi dipambayarkeun. Geus eta we alasanna basa itu urang keur sibuk di dunia entertainment karena S-na sarjana hiburan kan kali kemarin gitu. Jadi urang geus nya boga angin besar lah basa itu geus rek dealing jeung Sony basa itu ya terjadi alhamdulillah nya karek kapikiran gawe. Gawe jadi naon? Sabralila ti beres kuliah nepi ka gawe teh. Satahun lah juga. Setahun. Soalnya orang ngadogan gawe
ke di tempat nu ayeuna teh kurang lebih 8 bulan lah. 1 tahun jadinya. Jadi emang dasar nambung gawe meureun nya ku Allah ge dititah heula gawe nu aneh-aneh heula cenah. Jadi gawe di Falas tahun 2005 orang mulai gawe. Valburinya Lain Harum Dana aing sainganna Valburi. 2004 akhir orang di Harum Dana. Geus terame anjir. emang terame. Bareta orang menang duitna teu gede da. Sabulan paling banter oge ngan 15 juta 20 juta bareta. Waduh. Tapi da duit kitu mah gancang beakna. Eta duit saha? Duit make duit maneh sorangan atau duit investor? Duit urang atuh. Duit dimenang transaksi. Anjir. Oh, berarti maneh gawe di ditu make modal sorangan gitu. Henteu atuh. Duit investor kan asup ka urang kan. Oh, maneh Urang transaksikeun kan komisi. Urang Oh. teu loba-loba, bos itu klien urang anu bonang 3. Dina 3 1 triliun, 2 triliun nya gitu nya. teh 3 unggul hiji saurangna teh urang transaksi sapoe hiji. Oh. Nasabana Joko Chandra Lain. atau Lim Aya Swicking. sakalina Lim Swiliong. transaksi teh 300.000. Jadi sapoe teh 800.000. Sapoe. Heeh. Pentingna naon? Aya telepon asup. Ah, itu. Nyaho keur syuting aya telepon asup. Kudu diangkat. Bunyi atuh kehek. Sia teh. Mertua. Oh mertua halus ya. Halus ya keur syuting aya telepon mertua cik urang kayak ngadakeun. Mertua nah. Ya teh cik angkat aya. Ayo. Ah? Ini siapa ini? Oh, Dedi lagi syuting. Dedi lagi syuting. Tuh, teman-teman Dedi tuh. Halo. Oh, ada Om Pimki sama Om Babab. Om Babab Udah yang ya, bisa gabot. nanti ya. Udah ya, nanti ya. Ini lagi tag, Dek. Ini belum di-cut nih, Dek. Kayak lah, budak kurang telepon demi. Ayo namanya nu baheula nu posesif teh. Kabogo terus pamajikan. Ayo nama budak. Budak nu posesif. Udah ya. Tanya baru hebat sih tanya. Dek. Hebat sih tanya. Nah, Si Haji teh hebat ya. iya. I love you. Budakna posesif pisan. Bareto anu posesif teh Kabogo. jeung pamajikan. Iya. Berarti saya teh keur boga pamajikan boga kabogo. Hebat aing. Salut aing ka maneh. Suhu lah ini suhu. Nah ngomong. Tapi maksudnya mungkin beda masa. maksudnya meureun keur boga kabogo, boga pamajikan gitu kan. Tapi pamajikanna pamajikan nu sejen kan. Oh gitu. Kayak gitu kehidupan maneh geus kuliah teh. Ti ari maneh kehidupan maneh geus kuliah teh kunaon? Urang heula. Gawe maneh? Urang Gawe. Tuh, aya jedana Pim. Urang Sabaraha boga. bulan jeda. Urang lulus di bulan Juli nya. Wisuda di bulan Agustus. Nah, Kapan Juli heula karek Agustus? nya lulus di bulan Juli, wisuda di Wisuda Agustus. di Agustus. Juli. Ya kan orang ngomong Juli heula kan karek Agustus. Nya sih, geus eta September. Geus eta urang ngalamar gawe sombong urang baheula da IPK urang kan pas-pasannya 3,8. Belas. Sombong. Belas. 18. Orang sombong mati gosong. 3,8 Belas. Oh, halus lah. Urang mah 2. Jadi urang iya bab, urang boga prinsip, urang kudu asup gawe ka nu perusahaan-perusahaan nu bonafit. Jadi urang teh ngan ngalamar gawe teh ngan ka sabaraha bisa dihitung 2007 ya, 2008, 2007. Urang ngalamar gawe ka Freeport, Sampurna. Sarua aing ge ka Freeport. Freeport, Ente aing ge ka Sampurna, Freeport teh, ka Caltex. terus Bank Indonesia, Telkomsel, Total, Astra Argo Lestari. Yang hiji di bank itu bank Loba pisan. 7. Urang ngan ngalamar 7 hungkul. Urang mah yang 3. Halus berarti mah. Da urang mah pilihanna bonafit kabeh kan jadi bae we sombong. Bener, kudu. Kudu sombong urang tes Sampurna ta urang. Tesna ngarokok di Sampurna. Henteu. Apa Pak, mana asup rek gawe di dieu sudah. Ya tesna ngarokok lah sudah. Itu beres sebenarnya sabungkus kabeh kan beakeun kabeh cenah 5 menit. lain gitu prinsipna. Oh lain gitu. Lain.
Jadi Nu jualan rokok can tentu ngarokoknya. Tuh. Ya benar. jadi orang tes nu menarik kayaknya. Tes Cek mana yang menarik ya? menarik. Heeh. Tes BI jeung tes Sampurna nu paling menarik. Tadi BI teh bahasa Indonesia. Bank Oh, Indonesia. bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia. Jadi pas tes Untuk eta BI mah bantu ibu sih. Bis aja ngomong. Gawe di mana di BI bantu ibu aja. Di dapur. loba dari itu. Jadi orang tesnya saingan orang tuh lobana barudak ITB, barudak Unpad. Ikatan takut gini teh. Barudak kampus orang kan sabrahnya 10 nu daftar teh. Terus orang asup ke 20 besar sih ya. Bangga Budak tuh. Unpad dengan 2. Sia sana ITB. Aing bangga sih ka mana itu Bangga, nyangka aing anjir, teu nyangka aing mana teh pinter pisan aing teu nyangka. BI, Sampurna atau BI? Sampurna eta, orang asup ke 20 besar. Tadi ngomong BI nu di. Tuh jadi bangga ah ngomong Sampurna mah. Sampurna. Nah, ieu cerita BI Ah, nya cerita menarik BI. ya, ceritana BI ya. Tah urang di setanan we ku si ieu pas zaman tes BI. Tes BI teh aya 8. Urangnya saat can tes BI teh peutingna abok heula dugem heula. Jeung saha eta? Di situ. Maneh. Sieu ayo. Aing Eta tes ka sabra? Tes ka sabra? dengekeun heula. Tes kahiji dugem di Amare nya. Nah, Amare. Tes kadua lulus Amare teh alhamdulillah. Bandung kan? Amare Oh, Bandung. Bandung. Mare Bandung. Tes kedua peutingna mabok deui. Tapi bisa lolos kan nunggu 3 hiji. Jadi teu Lolos, masalah kan berarti teu masalah kan? Lolos. Nepi ka tes ka genep. Gemep. Nah. Tes genep berarti kan 2 deui urangnya. Mabok kabeh eta. Tes ka genepnya urang ngahaja. Itu kan di 2 kan mabok oke. Di hiji nepi ka 5 aing mabok peutingna. Oke. Peutingna. Terus Gitu. nu ka genep Ka genep istirahat teu mabok. Teu lulus anjing. Teu lulus anjing saudara-saudara aing teu lulus gara-gara tabok. Eta urang inget sih baheula rek diajak deui ka genep teh ya kan. Bungeun anjir. Urang hayang diajar, hayang diajar. cenah rek tes BI cenah. Cek urang mah belajarna bari minum cek urang teh, bari diseduh gitu kan. Di situ Diseduh. minum gitu kan. Nah, Itu percaya. teu lulus urang bab tah. Diseduh, Terus ditinyuh. urang nu di gawean ayeuna nya di kantor ayeuna peutingna ge mabok bae aing 3 kali aing tes. Peutingna mabok gitu nya. Tes terakhir peutingna teu mabok malah. Tes terakhir teh peutingna urang main basket. Main basket ya. Capek. Lain capek. Ieu engkel urang beunang. Keplitek. Tijalikeun. Geus tijalikeun tah. Tapi Dan peutingna tijalikeun naon? geus beres tijalikeun eta urang diajak Urut. embassy. Hah? Ka embassy oge. mabok. Abok deui. Abok teh. Mabok deui. Hirup sia teh abok-abok wae Oh, kan. mabok wae. Pantesan Nah, begeut terusnya, banget bareta terus begeut banget lulus, ya lulus. Eta tibalik ceritana eta interview terakhir geus mah abok suku tijali ke interview terakhir aing di sidang. Kenapa kamu kakinya begini udah tahu besok mau tes kerja kayak gini final tes. Takdir, Pak. Cek saha? Aing. Lain nanya gitu saha? Si Aya pengalaman masa si interviewerna ngar iPhone Ho. Oh nyaho-nyaho orang pae phone si gaya Gangnam Style. Iya. Takdir yang Pak itu aya. Make bahasa Sundanya ngomongna. Make bahasa Indonesia, bahasa Pakai Inggris. bahasa ya? Sunda Singlish. Jadi paid Pak, paid cenah. Is a paid Pak cenah. Tah, eta takdir, Pak. I don't know what happened tomorrow. So I just run my life. Gitu. Setan naon? Maing we berarti kan. Benar. Oh, si jelma berarti Hirup mah kudu optimis. Berarti boga prinsip ya jelma teh. Aing boga prinsip. Optimis berarti. Tapi saacana tes saacan ieu urang teu sare bab. Nah. Aing teu sare diajak di Jakarta. Diajakan ku si Bintang tes 2 terakhir ya. Urang ka stadium anjir. Hitut si eta anjir. Itu. Mana hitut eta? Oh, itu. Ka stadium aing teu sare. Stadium teh naon? Stadium Tempat teh abok, tempat abok. basket. Basket. Serius aing tanya. Stadium Tempat abok. lain. Stadium Nu di kota teh. di gini. kota. Oh, Klub. tempat abok. Iya. Tempat abok. Abokna tapi make eta. Tapi urang teu nginum eta. Minum naon? Nginum Cai, cai. we. Minum cimeng. Minum cimeng. Eta urang teu sare nya tes gawe. Biasana kan aya tes gawe teh aya ngaranna kertas pauli. Mane nyaho teh kertas pauli? Pauli teh Nu kertas koran,
nu isina angka hungkul nambahkeun tok 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 tok. Teu nya. Eueuh zaman urang. Urang biasana tes eta teu biasa-biasana nambah gitu nya. Teu beak gitu 2 lembar gitu. Eta teh sare balik abok nambah urang kertasna anjing gancang pisan otak aing. Kudu mabok ya magawe mah. Lulus tah di ditu. Kita masa keur mabok teh mana kasupan naon ya? Pinter aing Pinter mabok. mun mabok. Bener ya sih. Pas mabok aing pasti ngomong Berarti bahasa Inggris. mana Ngomong bahasa lain Inggris, bahasa mana mana? keur ngalamar pamajikan mana pasti keur aboknya. Nah, pertanyaan. Pertanyaan orang ya. Pertanyaan. For being honestly. Anjir. Yes. Sok pakai bahasa Inggris anjing. Ieu mah mun teu maboknya teu lancar bahasa Inggrisna, Bab. Mun mabok lancar. Urang geus siga. Mana mabok teu lancar. Lancar urang mah. Lancar ngemeng we. Jadi orang selama di bulan Agustus nepi ka orang gawe di tahun 2008 berarti 4 bulan orang ada ya tes gawe terusnya gitu we bolak-balik Bandung, Jakarta, Indramayu gitu we. Mana emang rek gawe oge? Teu gawe kan mana? Teu sih mah eueuh passion gawe. Teu gawe urang, teu lulus kuliah. Eueuh passion gawe jadi karyawan eueuh. Jadi si taman teu daek gawe tapi beukina We. Ngagawekeun. Kawewe. Aing ge beuki awewe. Nyalus ari beuki awewe mah mata boga pamajikan oge lain. Jadi benar kan berarti kan ya? Benar. Alhamdulillahnya. Mana kumaha, Pim? Jadi jamun jeung si eta mah jadi kieu sebenarnya menang diambil hikmahna terserah penonton we nu aya nu mikirnya kumaha. Tapi tidak selamana anu buruk eta bakal menjadi buruk. Ya betul. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, No yang buruk penting mah. bisa lah jadi lebih buruk, No yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Iya ngomongna pakai bahasa Sunda si eta kehet. Oh nya. Aing siga ieu Motivator. 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 mana pi mana naon cerita? Mana naon caritana? Beres kuliah naonan? Tuh, ing urang nya beres kuliah teh. Mabok wae. Tapi mana lulus? Lulus. Tapi lain lulus gara-gara iya kan anak dosen. Lulus kusabab ieu kan geus 7 tahun. Kuotana teh 8 tahun mun teu lulus tahun ayeuna sih DO. Jadi 7 tahun kan DO teh kan? Heeh, di Unpad semester mah 7 tahun. ke-15 lah. Urang semester 14 lulus. Jadi Anjay. kudu eta mah mau enggak mau kudu lulus. Daek teu daek. Daek teu daek. Kona sampai ka digerowan ku dekan ya kan. Sarua. Digerowan. Nya cuci gudang cenah. Anjay. Jadi buru gitu. Tapi untungnya mananya Anak dosen. lamun teu lain masalah anak dosen na. Untung sih ya. Saya lamun satahun di itu lulusnya dijadikan patung. Nya dijadikan patung kayak di depan kampus urang. Patung lain, patungnya di kampus PAP mana. Ditanya Lebih lebat tinggi PHP dari kampus. Urang mah kitu we kuliah. Sebenarnya urang mah 3 tahun setengah geus beak mata kuliah. Naon di Tapi bayar? nilainya D unggul. Embung lulus. Can siap lepas masa mahasiswa teh. Can siap. Can siap urang. Tapi keur mahasiswa iya ngabujang keneh bujang. Bujang, yang lapuk. Bujang lapuk. Yang lapuk naon ngalapukan batur. Terus mana sanggeus gawe nanaonan? Sanggeus kuliah nanaonan? Geus kuliah urang sama masa kuliah teh tahun 2005 babe urang kan meninggal. Jadi pas kuliah teh urang nyin restoran. Kuliah keneh nyin restoran. Geus kitu fotoan. Nah, fotoan. Jadi fotografer kondang lah baheula teh, kondangan. Ka ieu teh nya ka kecamatan-kecamatan, ka kelurahan-kelurahan. Jadi pede we kan. Ini gawe naon fotografer naon. Tapi mana teu boga ieu nya, lamun baheula urang pernah kerja di Jogja nya, lamun anu ke arah Semarang gitu rek ka Jogja nya. Aya kieu sejarah teh kieu pas di pengkolan gitu. Pas pisan di pengkolan aya baliho segede alium gambreng sih Baliho. gambar fotografer bari mawa kamera, bari mawa video. Tapi nu zaman Barreto teh gedean. Anu zaman Barreto beneran. Si kamera teh kamera nu bener nu masih digeun. Kamera lain siga DSLR sia nu masih bener-bener SLR teh gorodes kamera nu lain para raja gitu. Fotolah bersama saya. Tapi ada keren sih teh. Dan menurut tinggalnya geus ada luntur teh jadi emang geus eueuh dadak ka midakeun jadi kan. Sigana memang manehna masa itu keur masang eta teh seumur hirup. Eta nu boga pajakna si eta. Oh bener. Terus manehna naon we? Iki tuh we nyin restoran sampai ka ayeuna aya restoran jeung foto.
Jadi orang mah embung gawe nu urang teu beuki. Tapi ayeuna mana restoran naik kan? Restoran ya kan? Nah, orang tidak pernah dibajakan itu dah. Masih diajak atuh di Bandung tapi kan, di Bandung. Kan mana ku aing diajakan ke Bandung kamari. Kamari. Karena jauh saya tadi Bandung. Di Bandung oke kamari. Ku Teu nyaho restoranana aya di Bandung. Orang restoran aya kene. Jadi orang hobi masak jeung hobi motret. Ah, Geus motretna tapi motret awewe. sarua. Nah, gitu. Jadi Sarua mana ya, teh? motret awewe teh kan ya kadang menghasilkan duit jeung teu. Kadang menghasilkan. Jadi mau nggak mau orang teh kudu neangan duit jadi fotografer kondang teh kan. Yang Mau bisa nggak mayar mau, awewe. ame bisa. Mayar awewe. Jalanin hobi orang gitu. bener. Karena hobi orang ya motret oge gitu. Bener. Jadi orang jadi fotografer kondang teh kan. Tah. Kondangannya. Resep orang Jadi begitu. fotografer kondangan. Bisa gawe sesuai dengan passion. passion mencek orang Gitu. Sunda mah. Jadi ya geus ngumpulkeun gitu kan. Ngumpulkeun duit. Ngumpulkeun duit. Ya jeung barengan nu aya di belakang layar gitu. Oh. Di ditu tah. Barengan. Gitu, barengan. Tapi dah layarnya di dia. Oh nya bayar layar di dia. Eta kamera. Eta kameranya di Belakang belakang kamera, ya bener. gitu. Nah, Nah, Gitu. ngadeg-deg gitu ngomongna. ente orang kan cerita namanya. Geus gitu ya terus we sampai ka ayeuna. Sampai ka ayeuna nyen bisnis ya geus industri kreatif we terus gitu kan berkembang ya teuing lah gitu dibawa arus we gitu. Kumaha ngeunahna. Tapi mana pernah kabayang teh bala keur sancan kuliahnya Oh, sancan teu, sebelum sacan kuliah, urang teh geus Mikirna, disiapkeun bisnis ku babe urang. Oh, tapi memang Konsultan teh urang geus lain di maksudnya kantor konsultan. lamun keur Wah, mun ieu sih jadi konsultan. Payu sih. Payu urang jadi Lain. konsultan. Ngemengna jago. lain mau apa panggil urang-urang. Urang geus disiapkeun baheula teh ku babe kan. Pokona nih kamu geus diajarkeun we ku babe. Oh, geus aya klien beberapa BUMN geus. Tapi emang lain takdirna. Lain berarti mana bayangan mana keur leutik nepi ka ayeuna kitu nya. Oh, orang emang leutik mah pengen bisnis gitu. Jadi orang bung. Tapi ternyata nyawa atau fotografi atau tapi bisnis ya. Pokoknya pengen bisnis we gitu. Mana emang niat tek gawe gitu atau Henteu urang mangan boga hiji cita-citana. Dua cita-cita urang pas leutik. Teu jadi PNS, jeung teu jadi dokter. Terjadi. Oh nya. Orang justru orang hayang jadi dokter sebenarnya tadina. Embung. Kan nyawa pas kuliahna lilawe jadi teu jadi. Urang embung. Kuliahna mahal. Embung gawe. Tapi lamun PNS bener urang ge embung sih Embung, jadi urang PNS. Mun urang emang embung. Hapunten nya nu para PNS sanes naon nih mah. Passionnya beda. Passionnya beda. Teu kahatean gitu kan nu ieu teh. So, nya lawan baraya nya jadi kadang-kadang urang teh tara pernah nyaho engke kahareupna teh urang bakal jadi naon. Kadang-kadang nu urang ayeuna keur mimpikeun keur leutik kitu nu hayang capai di keur leutik kitu nya. Bisa kejadian bisa henteu gitu kan. Jadi di segmen dia teh orang cerita mengenai saha orang, saha Aji, saha Pimki. Jadi lebih ka ngomong hayang ngajak lamun boga cita-cita keur leutik mah cita-cita we saloba-lobana tapi tong sedih lamun misalnya pas kejadianana tidak sesuai dengan aya prinsip urangnya. Hiji hirup teh awalna ti ngimpi. Ngimpi we heula urang baheula ngimpi. Pas zaman SMA nya ningali baturan boga motor, boga mobil. Ngimpi heula we. Urang hayang boga mobil tapi hasil gawe sorangan. Urang hayang boga pamajikan geulis Ngimpi we lah. Kajadian Ngimpi geus kajadian. boga gitu. Alhamdulillah. Jadi lamun mana bareto mana pernah ngimpi naon nu pernah kejadian halus. Ngimpi bahasa apa udah. Ketemu di segmen berikutnya. Nah. Barengan gitu. Sudah naik tren ngomong kan. Di segmen keduanya. Ayeuna teh biasana Tarucengan. nya. Mumpung aya si Gani ya ayeuna mah. Si Gani. Naon ieu? Oh nya. Pertanyaannya di mana nya? Segmen 2 tata rucingan selalu kudu aya nu kikian teh. Bareto make kenan kecapnya nu kamari make kecap. Pakai saus, kamari pakai saus, saus. terus make bedak. Bedak bener teh. Can. Sausnya. Tepung, Ayeuna naon dieu? kecap. Kecap. Alah, cing make jeruk nipis sakalian. Di godong sekalian uploadkeun aja. Yuk. Kumaha lamun kecap make teh dijieun gocek-gocek keprot. Naon enak tata rucingan dan Ti saha heula ye? gambreng. Gambreng we gambreng.
Gambreng. Hidung kabeh. Mana mimiti ya, Bab? Saya tahu. Sweet lah, sweet. Da aing nu meunang atuh kebalik nu Ellen nu mimiti. Ini menang atau nu mimiti? Di mana-mana prinsip ge nu meunang mah bebas nu ngatur atuh. Nu menang nu mimiti. Nu menang nu mimiti atuh. Geus, yuk, sweet lah, sweet. Sok sweet. Sweet, yuk. Nah jempol Nah, kabeh kita ke terakhir. Mana yang mimitian, orang kedua, babak terakhir. babari. Sok, ya, naon? Tata rucingan sih kamari. Siga kamari. Oh. Siknya. Tapi ada tata rucingan. Orang misalkan orang tuh bisa dilempar kan? Ya mah maka Lempar kuat. tuh. Dia dialung. 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 Kamu misalnya si eta tuh bisa ngajawab oge, dialung. Dialung. Ka urang. Ya. Terus urang Jadi urang dicoretan atau Tapi dua ada itu bisa jawab. can tuh. Tapi lamun urang tuh bisa ngajawab oge, Tilunan berarti dicoret. curang dicoret. Kumaha dicoretna? Ente. Tapi lamun misalnya Ya tuh misalkan eueun nu bisa ngajawab gugur. matang dicoret sama urang nanya, Kayak dicoret. lah misalkan orang ngajawab benar, aing nyoret sih gitu. Ya, gitu. Oh. Ka kumaha? Nya tuh Udah dah lah. meunang atuh. Mun jawab bener. Sekarang kan Bener ya. ayeuna pertanyaan pertama di saheula. Aing misalkan benar. Enggak, sih jabe mana lolos. Cemong anu sejen. Cemong anu Langsung cemong, sejen. Anu sejen. Anjing. Oke lah anjing. Ayo. Yuk. Oke. Naon? Ayo. Bangku naon anu bisa didahar? Bangkuang anjing. Gampang anjing lah. Anjing gampang goblok sih anjing. Mana? Teuing anjir, mana nya? Teuing ka mana tuh eta na? Mana kecapna anjir? Anjir kecapna anjir. Ka mana kecapna anjir? Berarti. Oh, eta di si Anjir, aing dicolek. Tol bateuing kata tol we. Tisu. Nah, tisu itu Itu kan leungeunna si Aji. Anjir. hiji we atuh anjir. Oh, babateuing anjir. Tisu. Ya bener sih tisu cara cara. ame ngeuna kieu. Awas eta awas tuh acat aja. Tisu. Naon? Aing mah. Tisu pakai penting. Tisu ke penting ka mana tuh tisu ke penting itu? Sok, pin gampang ya. Ini bongkok. Sarana kumaha? Ini bongkok sarena kumaha? Ya sare we. Ini bongkoknya sare biasa we bongkok tengkurep. Bab. Salah. Naon? Perem. Aing geus nyaho ya. Perem. Lagu aing anjir. Berarti aing beunang oke. Beunang anjir. Dalam bulan. Beunang. Ya bener aturanna. Pokoknya abe. Anu bisa ngajawab beunang jawab. Beunang abe. Jadi kamu dicoret ayeuna. Kamu dicoret. Kamu tadi lu mencek urang mah, kamu mana jawab. Ya. Mana bisa ngajawab berarti mana lolos. Lolos. Ya kan? Berarti tinggal si Pipi deg-degan. Si Pipi ditanya, tuh bisa ngajawab, dilempar ke urang. Lamun urang bisa ngajawab, si Pipi dicoret ke ya. Tapi lamun urang tuh bisa ngajawab, urangnya lolos. Tanya ke mana terakhir, mana bisa ngajawab. Aku dicoret. Coret. Aing beunang. Coret, Bab. Aing geus. Kami mantap, Bab. Guys. Emang Dia hiji deh. Guys, aing udah bisa jawab aja geus tata rucingan mah anjir. Anjir. Goblok anjir. Tata rucingan. Tisu. Dul, tisu dul. tisu aja jangan atas ya. Tisu aja jangan atas. Jangan. Tisu mah jangan ngableungeun anjing. Aji deui babak. Saurang menang saurang. Kan aing mah bisa Dua. Saurang menang 2 pertanyaan we. Kan aing bisa ngajawab lain. Henteu, kan ini kan jatah babak. Uceunan dia mah. Kan jatah babak ayeuna mah. Yuk. Ayo. Anjing loba bisa nih. Pengen kecap anjir. Anjir.
Tapi eta kayak bisa benang baju mana tong Mana? lain bisa benang baju. Mana kudu kieu tadi. Kes buru Buru. Kieu we kieu urang. Nah, itu. Ya sebab apa aja karena Bisa aja sih eta mah gini aing geus Urang kudu ngaca heula. ngomong Ngaca, gitu. ngaca. Temen aing sih kayak tuh. Aing juga ieu jigang kongko anjing. ya dicabak biye nya. Ditakol ngablentang dicabak biye. Biye teh nyoy. Nyoy. Ditakol ngablentang. Dicabak biye, ditakol, Ngablentang. dicabak biye. Ya, Dicabak ieu. Ditakol ngablentang. Tang lang. tang. Ya. Heeh. Ngablentang we. Heeh. Belentrang. Bujur awewe. Lain. Sok sia dicabak biye. Ditakol keplak nama. Heeh, ngapa lah bujur tak. Kalah. Oh, hitung atuh. Itu enggak tuh. Itu. 5, Oke. 10 kita. 8. Iya. Genep. 5. Ini kirain aing hese kok. Ya, Talu aing talu. Ya, di cabak Ieu. biye. Ditakol ngabelentrang. Bening banget anjing. Nyanyi lah dicabak mah biye, ditakol ngaberentang. Anjing urang ieu kahandap-handap ieu. Anu ditakol mah pasti ngaberentang anjing. Ya handap-handap. BH. ieu. Lain, tak. Kahandap. BH kan aya besi nak, belentrang. Sia, ini ngarang. Kawat kuya lain besi. Kahandap. Oke. Licik aja. Kahandap anjir urang ieu. Lain. Kahandap bisi benang baju. Baju tuh. Lain ka dieu lah, lain ka dieu. Ka dieu. Da sita mah teka ciri sok. Ka dieu anjing. Kangean ini. Naon maneh heula jawab. Geus teu takluk sia taluk. Dicabak. Geus tadi geus ngomong takluk untung. Teu urang teu Geus ngomong ngomong takluk mana BH aing geus jawab. geus takluk kan geus. Encan. Mana bari mikir sih kayaknya. Dicabak. Geus anjing anjir. geus. Ditakol ngabelentrang naon anjir? Naon anjir? Cabak bieu. Ese Mas. Hese ieu asli. Bedung. Lain. Geus mana. Ah, Tanya lah bisa ngajawab taluk mah. Berarti taluk we. Lawan enggak jawab teu lawan. berarti kami dicoretan ya? Betul Kumaha? lah. Tekudu. Hah? Tekudu. Berarti lamun udah bisa ngajawab, mana yang dicoretan? Hese teuing soalnya. Naon? Tai kotok dina tiang listrik. Si anjing. Anjing. Tai. Tai kotok di tiang listrik kumaha anjing? Jawab bieu ban. Dua Tapi masalahna Hiji kata. hayam mau mungkin dina tiang listrik ieu na tah. Eta keset gedinya. Oh benar aja benar asuh akal. Gas yo. Gas aja. Oke, babari Ji. Tuh gila si anjing babari anjing dan aing nu hese anjing. Buah naon anu dipikir resep ku lalaki sok. Buah dada tuh. Air. Tetot. Buah naon dipikar resep? Ku lalaki. Buah naon? Da lalaki ge pasti resep ka kami ka buah. Jadi mah Kala teu meunang ieu nya, teu meunang bahasa jawaban joroknya. Ah, Buahnya. sebutkeun we. 3 kali jawab, kesempatan 3 kali jawab atau 10 detik. 10 salapan 8 Buah anjing sudah bari mikir. 7 genep 5 Nanas. lain 4 pas setengah tuh Deui. Kala 3 Geus anjing 2 hiji sia. Geus. nyaho urang. Teu. Nyaho. naon Rambutan. lain Naon? Pak Buah naon? nu dipake resep ku lalaki Kira buah. babari mah matakna lolobakeun nontonan keurian bapak-bapak Anjir, bapak-bapak anjir. Nah, Buah hati. Lain geus ieu lain nyokuna maneh. Salah anjing. Buah hati teu, buah dadan teu, buah Banyak. lain Banyak. Yang dipisuka dipikar resep. Ya, Hiji. tipis lah. Ya geus urang-urang tuh bisa jawab ieu mah geus. Buah haya. Lain. Aji tipis-tipis tah. buah Geus taluk. Taluk. Jawabannya buah henol.
Bueno. Boleh. Anjir. Oh, sekarang si Pimpi ayo teh terakhir. Sok ayeuna urang. Hese sih aku yang mere. Entong anjir nu urang tong hese anjir. Dan Iya, ini kecap aja ada. anjir urang bere nu hese wae. Kemarin nih. Seserian si Intan. Naon? Disang-sangkeun ku si Intan tinggal itu. Antakna. Jelema naon anu sukuna 3, panonna 4. Tah. Jelema naon? Sukuna 3, panonna 4. Anjir jelema naon? Jerman naon? Panona ti. Aing nyaho. Sukuna 3, panonna 4. Aing nyaho. Aing nyaho. Aki-aki pakai kacamata anjir. Aing nyaho. Tetot. Aki-aki pakai pegang tongkat anjir. Saduna goblok. Bahasa Sundana. Aki-aki nyepengan tongkat. Tukang mencetan. Itu bener. Bener tuh. Iya bener. Tukang pijit kan, tukang pijit. Pakai make itu. Heeh, make itu. Eta pakai itu. Urang teh nyaho tongkat itu anjir eta. Panona 2. Opat pakai kaca panon. Pakai kaca panon, Pakai Ken. panon. Pakai kaca panon, panonna opat. Bener kieu Bener, gitu. kieu. Eta geus. Bener. Bener anjir. Aing sekali-kali urang di awal episodenya tara pernah nyolekan maneh duaan anjir. Ayeuna ku aing colek. Licik si eta mah. Kiri-kiri atuh. Sautik we urang mah teu loba-loba. Pakai shit. Jadi shit gitu. Pakai jong irung aja. Dari bau kambenya. Sok, babab. Dabab. Aing mah bisa ngajawab deui mah. Licik si eta mah ngira aing lah karesa. Kalau ya duanya. Nya dua-dua. Oke. Terakhir Berarti ya, anu menang tilu gebuga da tengah. Dabab sato naon anu teu bisaeun mundur. Naon? Sato anu teu bisaeun mundur. Satu naon ini? Satu teh hewan. Satu hewan naon satu? Satu nu teu bisa mundur. Satu, dua, togo, logo. Itu satu naon ini? Satoan. Satu soto urang mah soto. Satuan. Satu teh naon? Sato teh binatang. Binatang naon? Binatang. Iya satu. Satu naon nu teu bisa mundur ta, Bab? Anu teu bisaeun. Teu bisaeun mundur. Teu bisa mundur. Teu bisaeun. Bebek. Soalnya mau gigi mundur nah, mun bebek mah. Lain. Sok lamun kijang aya gigi mundur. Tapi lain eta anu maksud urang mah. Lain eta. Aing nyaho. Aing nyaho anjir. Satu. Teu bisa mundurnya. Nya. Nyaho aing. Sok bawa. Aing nyaho. Aing geula. Sok. Aing cacal aing pada sebulan makena anjing. Sok hitung atuh. Sok hitung atuh, anjing. Salapan. Ayam. Lain. Lain anjir. Salapan. 7. Genep. Kucing. Kucing. Bisa. Lain bisa. Kaluk. Sok. Orai, anjing mah nya orai bisa kieu-kieu mundur ka tukang. Teu bisa. Awas eta Mun teu lampu ka- mahal, eta teh lampu mahal Mun teu kaki 1000. Iya sok. Lain. On. Lain nu kitu. Sok naon maneh? Bagong Kela satu nu teu bisa mundur. Teu bisaeun. Teu bisaeun mundur. Enggak Satu sih. nu teu bisa. Mana geus lu kali jawab sih teh? Bisa lu Aing kali nyaho jawab. ya. Nah, siji deui. Urang nu jawab. 10, 8, 6, 4, Toko. Lain. satoko. Sekarang bisa nanti. Agame. Bagong. Lain. Nah, bagong. Bagong teu bisa mundur bagong mah. Kabe oge nu bisa mundur ke headset. Bisa nu mundur. Orai teu bisa mundur tah. Anu teu bisaeun. Bisaeun. Teu Teu bisa. bisaeun mundurnya, teu bisaeun. Bisa bagong lain. Teu bisa bagong mundur anjir. Eta kabeh. bagong jadi-jadian bisa mundur. Taluk kitu nya. Taluk. Jamaah bebek. Encan. Ya, pasti Satoan dia. Sayang beuna. Kepiting anjir, kepiting jangan nyamping gitu. Miring, aja. ya, miring. Miring, kepiting teu bisa mundur kepiting. Naon mah. bahasa Sunda naon keting? Keuyeub anjir. Keuyeub anjir. Keuyeub solokan. Keuyeub. Ya bae we sarua teh keuyeub anjir disolokan ge bae keuyeub. Bener teu keuyeub? Oh, teh taluk. Salah keuyeub. Sok, geus aya taluknya. Sato nu kangen tembok, teu bisa soalnya kapan tembok. Goblok si anjing. Gelo anjir. Lu gelo satu nu kumaha anjing. Sakali deui lah sok. Sakali deui ame aya. Kamu geus menang duanya. Ah. Sekali deui. Rebutan. Sok lah. Seri ya. Sok, Bener. rebutan tet gitu. Jangan halan. Henteu, urang tet, maneh naon heula? Urang Tot, tet, aing maneh tot. tot ieu. Tat. Tet. Tot.
Tat. Nah, orang tet. Tit urang tit. Oh, sok. Tetnya orang. Jadi lamun titot sosial lamun titotnya sosial media. Kan? Babat Iya. Instagram. Sosial media oge. Sosial media oge. Ayo nu Alila, ya. iya tuh, tong nu plesetan atuh tapi hese gitu. Oh. Tong nu plesetan tapi Cik. hese gitu tah. Cik atuh disiapkeun heula tita tadi atuh kehet. Nyiapkeun. Oh ya. Yuk. Tet konsen. Oh. Ah. Tot. Hiji, lamun teu bisa. Lamun teu bisa pada pertanyaan sia tadi panjang tuh. Coret aja. 2 sia, 3. Kayaknya aya manuk kibar 5. Manuk Ya. sebar 5. Di bedil benang 2. Ya. Nyasa sabaraha hiji. Nya salim wah. Teh ieu teh Tot. Tit, 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 tit. Sok, tot heula. Tot. Tat sok sabaraha. Eueuh kabeh. Sabab pas ditembak hiber kabeh. Anjing bener. Salah. Hei, logikana kieu. Aya manuk ibar 5, terus ditembak Aya manuk 5. ini mah Ditembak. ditembak 2. Sesana sabraha? Nya 2 atuh. Sesana 2. Ya, 2. Bener. Dan upae aya. Aya. Bener 2 jadi bener. Bener 2. Bener 2. Tadi omongkeun kan. Naon kan coba pertanyaan naon? Coba tanya naon. Aya manuk 5. Tit. Di bedil. Di bedil 2. Bener 2. Sesa sabaraha? Tit 2. Sesa 2 bener. Nu ditembak paeh teu? Pae. Heh? Pae. Kan disebutkeun paeh. Kan enggak ditembak. Ditembak 2. Tembak 2. Paeh. Benang teu? Benang. Ganti jadi. Ah, ieu mah teu bae anjing mah beunang. Ganti jadi sok. Nah, anjing mah kayak afekto sagala Nya anjing. sok ganti Geus jadi. bener aing jawabanana anjing. Nah, kabeh Bisa hiber. dua nana, bisa hiber kabeh, bisa eta. Di luhur imah aya naon? Geus, Geus gitu. di luhur imah. Nya, di luhur imah aya naon? TTS. Nah titit. M, aya M. Lain. Titit. Aya titik. Di luhurna ida aya titik. Bodoh. Tapi kan mana geus ngajawab teh lah, hiji. Kan kesempatan kan sekali rebutan. Lamun Kan teh urang. Entu lamun geus Peraturan. Oh, Gelut anjing. Geus engke. kan Di luhur imah. Ya. Di luhur imah aya naon kan? Kan aya. peraturanna tadi kieu. Urang mah ngomongkeun Bisa. peraturan anak. Di luhur Kan ieu aya Kenapa naon? gancang-gancang? Anu mun geus beunang kejar. Mana kan pagancangna kan? Tadi disebut tadi. Nggak jawab. Coba di rewind aja. Kan aingnya tadi teh disebut jeung mana paeh teu. Di luhur ieu aya naon? Aya titik. Titik deui sok lah anjir. Ya, aturan saja. Peraturanna sakali ngajawab. Geus, Geus, gugur. gugur. Berarti mana salah? Heeh. Heeh. Berarti Sok. oke. Saling ngajawab, salah jawabanna geus teu boga kesempatan Geus, deui. yo. Sisana sakanu Yuk, Urang titnya tadinya. aya orang tet. Kamari ya. Sok. Bahasa Arab na ombe. Ah, ombe teh naon? Ombe. Tet. Kak. Cebok. Lain. Boleh. Ya. Ombe teh naon? Cebok. Ombe Cebok. cebok anjing. Cebok Mana kan yang- kurang kan cebok. Ceboknya. Kan orang cebok gitu lain. Yo, Anjing salah. bahasa Arabna ombe. ombe. Ya. Anjir ya simpel tapi hese. Simpel kan hese. Tak kumaha. 10. Sok itu. Salaman. Bingung, ngalah babi menang mau ayo. Tot. Nah, bab Syusyuh. lain. Anjir. Oke. Tit. Basuh tai. Yang mana? Basuh tai. Tipis. Gol. Temenang. Udah mana aja kurang. ya, tipis. Tot bisa tapi tetep geus jawabanna geus sakali salah. Ya, tapi tipis. Kan Nu tipis teh biasanya nu paling mendekati. benar. berarti. Tentu, tapi anggar we 10 kan aya salapan 10 teu.
Tuh, salah apa doang. Aing nu meunang kudu namanya. Jawabannya naon? Alaan taina. Aina. Di alaan mah kieu teh. Jorok anjing. Aing ombeh atuh. Cana menang nih deui teh. Deui sok nepi ka aya nu meunang hiji deui sok. Dicolok. Dipui. Hah, dipui. Beuntak. Dipui teh naon anjir? Dipui. Dicolok. Dipui. Tot. Air. Alah, salah aing goblok. Berarti tinggal kieu atuh anjing. Kalau anjing. Tes tit. Ngorong. Aing nu ngajawab. Orang pakai tangan dia. Pakai tangan dia. Aturan dirubah. Lu ngajawab urang tit. Urang mau jawab. Lu ngajawab urang Urang tit. tit. Mane kan kieu hungkul naon Ente kieu? urang geus kieu lah. Ya, terus Habis babak urang teh heula kieu. Tapi Tapi kan- kan kieu ngupil anjing cek aing teh kieu anjing. Aing ngupil bahasa Indonesia. Ngorong anjir. Ayo dia mana? Pakai lengan kiri anjing. Pakai lu kenca. Diaduk heula. Anjing menang poe goblok. Ih. Oke, pemirsa segitu dulu ya. Orang Sopang ini di season 3.